minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Dulur-dulur Atikan Merdeka, lawas urang teu pondak dina podcast nu ngagunakeun basa Sunda. Dina dagat ieu sim kuring tos pendak deui sareng Ki Guru nya. Aturan boboran siam minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Ki Guru, Mohon. tah tanda ning urang memang syukur dipasihan nikmat ku Allah, kesehatan terus masih keneh aya di dieu nikmat Islam. Kinten-kinten naon sih nu urang akan dibahas dina dinten ayeuna. Insyaallah dina dinten ieu teh urang bakal ngabahas ngeunaan tekstual sareng kontekstualna ayat nomor 1 dina surat Al-Fatihah nyaeta Bismillahirrahmanirrahim. Saatos urang ngababar sababaraha hadis dina arba'in dina waktos-waktos anu ka tukangnya gitu. Nah, aya cariosan upami dina Al-Qur'an intina aya di Al-Fatihah, Al-Fatihah ayana di Bismillah. Nah, dulu-dulu Atikan Merdeka urang bahas ke Bismillah ti awal dan nahu sorobna tafsir sareng kontekstual dina kahirupan urang. Mangga Ki Guru, urang kawitan tina hal nu kahijina nyaeta bismillahna. Mangga. Auzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Lamun ku urang dititenan yen Al-Qur'anul Karim anu mangrupikeun pituduh, hudan, guidance, SOP pikeun orang-orang atau nabi jalmi-jalmi anu takwa ka Allah Subhanahu wa taala, termasuk urang sadayana mudah-mudahan dipun kana golongan anu takwa nya teu aya sanes, maka Al-Qur'an ieu mangrupakeun hudan petunjuk. Kumargi petunjuk urang kedah apal eta petunjuk gitu. Nah, namun Quran teh kan teksna bahasa Arab. Nah, Arabian teh janten keur urang Arab mah meureun nya teu pati masalah gitu nya. Walaupun juga candang tos oge, tapi keur urang di luar non Arab, di luar Arab atau disebut bangsa Ajam saperti urang Sunda nya mau tidak mau kersa urang kedah ngahartoskeun mahamkeun tentang eta ayat-ayat Al-Qur'an. Di antawisna nya eta anu kurang bae dibahas. Al-Qur'an teh gemblengan 30 juz, aya 114 surat, aya 6.236 ayat anu upami diekstrak, diringkes, di hulasoh atau di mukhtasar eta aya dina surat Al-Fatihah. Janten dina surat Al-Fatihah ieu teh hiji surat anu memang ngagambarkeun eusi lengkapna eta Al-Qur'an. Nah, teras upami ku urang dipahami deui berdasarkan beberapa keterangan, ternyata memang eksak tina Al-Fatihah ieu teh nyaeta ayat pertama anu disebut Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hamka oge sependapat sapagodos dina tafsir Al-Azharna nyarios kitu, tapi anjeunna teu sanggem upami ditarik deui Bismillahirrahmanirrahim janten diringkas janten huruf ba. Komodi titik gitu. Tah hamka mah mung nuju ka Bismillahirrahmanirrahim gitu. Tapi aya oge sebagian kalangan anu narik langkung dugi ka huruf ba terus kana titik ujungna gitu. Tadi urang dipegat ngeunaan aya nu leuwih cindakeun kana ba dugi ka titik gitu. Kalangan mana eta? Janten upami urang nitenan ngeunaan tafsir gitu. Corak tafsir teh kan aya 5 anu abi terang. Anu kahiji nyata corak tafsir ijmali. Ijmali teh sifatna global. Nu mami ringkas ipis gitu. Contohna tafsir-tafsir anu diaos ku urang sadayana ketika urang masantren di Pilemburannya. Sekalian tafsir Depag. Nyaeta aya Depag baru pindah sanes tafsir terjemahan. Terjemahan. Terjemahan Depag.
Tah tafsir eta teh disebut tafsir Jalalain. Anu ijmali mah global. Jalalain. Nah, begitu disebut Jalalain. Kumargi anu nyusun eta kitab teh tafsir teh namina dua Jalaluddin. Jalaluddin al-Mahali sareng Jalaluddin Asyuti. Jalalain. Jadi disebut Jalalain gitu. Nah, gitu. Terus ayat tafsir namina teh tafsir tahlili. Analisa. Jadi aya kajian-kajian anu langkung gembleng analisa ayat. Gitu. Kaitan oge sareng surat, hubungan sareng surat nu sanes gitu eta tahlili gitu. Terus oge aya tafsir anu sifatna ngabandingkeun muqorin ya. Artinya tafsir ayat ieu dibandingkeun jeung ayat anu sajen. Anu ngait atau berarti munasabah gitu nya. Nah, anu kaopat ayat tafsir anu sifatna maudhu'i nyaeta tematis. Ayat tafsir sosiologi, tafsir biologi, tafsir fisika, tafsir sains, tafsir oge urusan hanya hukum, nah gitu ya. Jeung sajabana gitu. Eta tafsir maudhu'i termasuk tafsir ekonomi ya. Nah, ta aya anu kalima nyaeta tafsir isari atau napi isyarat. Isari. Biasanya ya di kalangan ahli-ahli tasawufnya ya gitu. Janten upami di umumna kan seperti alif lam mim itu rata-rata kan tafsir menterjemahkeunna atau lebih memahaminya hanya Allah yang mung Gusti Allah anu terang kieu nya hartosna. Tapi dina tafsir anu sifatna tasawuf mah aya oge anu ngabejer-beaskeun gitu. Alifna naon, lamna naon, ieu mah naon gitu. Urang pegat heula. Nah, ke urang kabahas keadaan beda-beda tafsir. Baik deui kana bismillah ieu. Bismillahirrahmanirrahim kumaha tah secara nahwu sorof tah? Bismillahirrahmanirrahim teh kan ba'na teh harfun, huruf. Huruf naon aya ba'na teh gitu. Eta kan hiji kalimat atau kata. Nya eta berarti katanya. Kata, janten tah kalimatnya dina bahasa Arab mah diartikeun kata gitu. Jadi dina bismillahirrahmanirrahim aya sabaraha katanya? Ba satu kata, ismi hiji dua kata, Allah tilu kata, Ar-Rahman opat kata, Ar-Rahim 5 kata. Janten aya 5 kata gitu. 5 kalimat. Jumlahna gitu. Hurufna, hurufna teh aya 18. Gitu, aya 18. Nah, ba'na teh jadi nahwu mah memposisikan karena kedudukan. Jadi posisi lamun dina bahasa Indonesia mah aya subjek, predikat, nya objek gitu nya. Tah termasuk dina nahwu ieu teh kedudukanna naon gitu. Nah, lamun ku urang dianalisa pan ari nahwu mah mung tilu nya eta lamun teu fiil isim, lamun teu isim huruf gitu. Tapi kumplit tiluna gitu. Tapi mung aya 2 gitu. Nah, ba'na teh naon nyaeta ba'na teh huruf harpun. Nyaeta harfun jar. Harfun jar anu dicirikeun alamatna teh ku kasroh gitu. Nya kasroh gitu. Tandana teh kan kasroh gitu. Sareng upami saatos jar teh huruf jar teh pasti eta isim. Nah, gitu pasti eta isim. Nah, maka ismi itu kan nami isim. Jadi isimna anu aya pangaruh ti huruf jar nyaeta kudu kasroh, makanya disebutna jar majrur. Isim anu dijarkeun ku anu dijarkeun dikasrohkeun ku kalimat atau kata saat acara nyaeta huruf ba. Jadi makana teu bisma. Teu bismu eta kadah bismi gitu. Bismillah. Bismillah. Kada sacan ka mana-mana. Nah, cenah urang membacakan basmalah. Bener teh eta nyebatkeun kedah basmalah. Basmalah. Leres, tapi eta kan konteksna sanes eta gitu. Konteksna sanes eta mah gitu. Model hamdalahnya. Kan alhamdulillah kan gitu. Hamdalah. Jadi eta semacam ringkesan gitu nya. Ya, hari orang-orang Sunda mah kan nyebut orang baca bismillah ya bismillahirrahmanirrahim kan baca bismillah. Tapi di bahasa Indonesia marilah kita sama-sama membacakan basmalah. Nah, gitu. Eta bener teh. Laras tepat. Naon gitu. Oke. Teruskeun deui guru. Ismi eta isim. Allah oge
isim yang nomor 8 itu dapat jalalahnya nami Allah gitu. Nah, nalika isim jeung isim ngahiji gitu. Nah, isim hiji nyaeta isim 2 Allah. Gitu. Bahasa Inggrisnya kan naonnya isim gitu. Dihijikeun namina teh lamun di bahasa Indonesia mah teh disebutna kalimat majemuk. Lamun di eta mah disebutna mudhof iropat. Jadi ismina mudhof. Terus Allah teh mudhof ilaih. Nah, duana disebut iropat kata majemuk. Jadi mudhof ilaih. Maksudna teh anu nyandarkeun jeung disadarkeun gitu. Jadi ngahiji gitu ngait. Ismi jeung Allah gitu. Karena isim jeung isim ngahiji gitu. Tapi kulantaran awalna huruf jar, maka tungtuna kasroh. Gitu. Bismi lahi. Henteu ha, tapi lahi gitu ya. Bismillahi gitu. Nah, itu kan aturanna kitu tah. Terus Ar-Rahmani, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ta Ar-Rahman oge isim. Maha pengasih. Ar-Rahim oge isim. Isim jeung isim oge sami eta ngahiji disebutna idofat, mudhof ilaih gitu. Nah, tapi kumargi awana huruf ba teh huruf jar, maka tungtungan teh jadi murwakanti mun di Sunda mah nya. Bismi i gitu tah. Kasroh gitu. Nah, kumargi anu awalna mah ismi nya kasroh nanti gitu. Tah nu eta teh nuturkeun gitu, maka disebut oge tiasa oge sifat mausuf tiasa oge naat. Nah, jadi muncul urang mah ngiringan kana teh awal karena awalna tos kasroh gitu teh. Murwakanti gitu lamun Sunda. Ngawirah mah gitu. Maka Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Anu upami diterjemahkeun kana basa Sunda mah upami nganggo tafsir Rotul Irfan, karya Kyai Haji Ahmad Sanusi Gunung Puyuh Sukabumi. Kalawan nyebat jenengan Allah, anu memerintah nikmat ageng nikmat alit. Tah aya bahasa anu maparina nikmat ageng nikmat alit. Nah gitu. Tapi upi orang terjemahkeun ku bahasa Indonesia kan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang gitu. Tah gitu. Lajeng Bismillahirrahmanirrahim ieu teh diperkuat ku hadis. Jadi pagawean naon wae anu sifatna hade kedah dimitian ku bismillah. Upami henteu dimitian ku bismillah eta bahwa aktou muncul urang mah kabarokahna teh leungit ataupun kapotong kurang. Tina koto kan potong jadi ngurangan gitu. Bahkan dina kalimat saja mah selain kabarokahna leungit teh janten menimbulkan panyawat naon teh nu sifatna teh aya panyawat tah kita. Gitu. Oke. Eta dari tina segi nahu sorobnya. Nah, tadi teras ka tafsir ye. Terjemahanna eta maka depak itu kan terjemahan. Tafsir rata-rata ngajelaskeun gitu bahwa dengan menyebut nama Allah teh artinya setiap pekerjaan naon wae gitu nya. Anu kudu teh kedah nyandak atanapi dibarengan atanapi disarengan ku kalimat eta nami Allah Subhanahu wa taala. Supados naon? Supados barokah gitu. Nah kan gitu, tawadu gitu. Jadi urang mah kan la haula wala quwata illa billah anu makhluk anu dhaif. Makhluk anu lemah. Nah, maka sebenarnya urang sadayana ge hirup paehna dan gerakna teh digerakkeun ku Allah Subhanahu wa taala gitu. Nu mawi dina setiap tindakan naon wae kedah ngait kedah nyebat nami Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi gitu. Sekomo eta pagawean hade nya. Pagawean hade gitu. Pagawean hade gitu. Kedah eta mah ieu pagawean hade kalayan sadar yen urang teh memang gumantung ka Allah gitu. Ya, Allah gitu. Atas nama Allah kan dengan menyebut nama Allah. Kalayan nyebat jenengan Allah. Ya tadi dikaitkeun lagi sareng hadis 40 nomor 2 anu hadis Jibril teh ya. Anu tritangtu agama atau nabi tritangtu dina Sunda mah nyata iman, Islam, ihsan gitu. Jadi tekad ucap lampah Bismillahirrahmanirrahim teh ngait jeung Allah teh luar biasa nyata
terkait karena patekadan ya, Okay. anu kuat. Nah lajeng dijelaskan saha sih ari Allah teh kan gitu bernya. Tah itu teh penjelasannya sifat-sifat. Mausuf teh sifat. Artinya naon Ar-Rahman. Oh Allah teh saha? Allah teh anu Rahman, Allah teh anu Rahim gitu. Anu Maha Welas, anu Maha Asih gitu. Tah gitu. Eta Allah tah eta umumna gitu nya, umumna ngeunaan tafsir Bismillahirrahmanirrahim. Tapi lamun salah ku urang Sunda gitu. Ya. Seueur oge itu pemahaman atau napi tafsir anu kait sareng Bismillahirrahmanirrahim. Anu numutkeun pamarangan abdi mah urang pan tos terkenalnya ikon atau napi jargon urang Sunda nyaeta Siliwangi. Nah, Siliwangi itu. Jadi Siliwangi secara kontekstual Siliwangi itu kan Sili Asah, Sili Asih, Sili Asuh. Dina konteks Siliwangi teh nyaeta Sili Asah, Sili Asih asuh teh egaliter, sajajar, teu aya kasta, teu aya kelas. Nu mawi keur urang Sunda mah ketika memahami Bismillahirrahmanirrahim teh nyaeta Siliwangi teh ya. Jadi Sili Asah, Sili Asuh teh anu naon ngait sareng makhluk Allah. Teu aya perbedaan. Sadayana makhluk Allah teh urang kedah Sili Asah, Sili Asih, Sili Asuh. Teu ningali kasta, teu ningali agama, teu ningali jabatan, teu ningali adat istiadat sareng pokona sami jalmi makhluk Allah gitu. Bahkan henteu hanya mung ka manusia. Termasuk Sili Asah, Sili Asuh oge ka tetangkalan, tutuwuhan, sasatoan oge kedah Sili Asah, Sili Asuh. Dalam rangka naon di naraga ngait tadi sareng Allah Subhanahu wa taala. Jadi sadayana oge bahasa dalang teh mah roh pati gogodogan eta kan sadayana ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Anu kurang wajib kedah di hormat oge di lestarikan ya, dilestarikan ulah dugi ka urang teh ngan ukur wauh teh deukeut teh jeung nu sabangsa atau napi saagama gitu. Atau napi sasuku gitu. Nah, jadi Siliwangi teh nemutkeun abdi mah bagian tina pemahaman urang Sunda ngeunaan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Nah gitu. Nah, Ki Guru panungtung ya bade teruskeun abdi. Kan baca bismillah teh hari tadi ngamimitian pada melan anu sae nya. Nah hati asa bismillah misalnya orang mengucapkan bismillah di wiridkeun gitu sababaraha kali gitu teu sabios-bios. Teu sabios gitu. Teu sabios-bios. Kudu masar ieu nanya. Anu penting mah wirid eta atau nama naon wae. Niatna hadis arba'in nomor hiji. Kedah niatna karena Allah gitu. Nguatkeun ka Allah. Nah, justru gitu. dibaca orang-orang untuk Allah gitu. Maka pantas upami orang memahami ternyata rengkolna, ekstrakna, mata holangna, substansina Al-Qur'an teh aya dina kalimat dina ayat Bismillahirrahmanirrahim. Nah, istilah jalmi kapungkur mah sakti bisa hibar ku maca bismillah. Tah gitu. Artina teh padahal mah manteng gendeng cenanya. Qur'an teh tos aja dina dadana. Dina awakna gitu si Qur'an teh gitu. Sanes tina tulisan deui gitu, tapi tos ajina tina dadana, dina dirina gitu. Maka upaya abdi, ikhtiar abdi dina memahami Al-Fatihah sareng Bismillahirrahmanirrahim teh sok nganggo metode pemetaan dina matematika atau fungsi pemetaan. Jadi ketika abdi maos ayat anu sanes dina surat sanes, oh iya pasti ngait cenah Bismillahirrahmanirrahim gitu. Nah dicirian ku abdi tadi bataan dah. Pemetaan fungsi relasinya Bismillahirrahmanirrahim oh dengan ayat iya gitu. Terus alhamdulillah ke ayatnya iya tah gitu. Jadi teteh ngait gitu. Oke. Cek si goreng mah eta non obrolan tadi ngeunaan bismillah ditarik tina naon sorop tafsir secara kontekstualna mata kata jibisan. Urang bakal bahas dari ayat-ayat anu sejenna nya terus dicindakeun oge ku Ki Guru yen unggal ayat dina Al-Qur'an aya 48 batalina jeung bakal aya manfaat pikeun urang sadayana. Hatur nuhun kana perhatianna dulur-dulur Atikan Merdeka urang pendak deui
dina ke kegiatan podcast Sunda anu salajengna. Tunuhun kana peratosanana bobo capanon carang sapakan. Tusuk langkung ke panghalang. Timbang taraju aya di Bustami sadayana penonton sadayana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Oke.